Mari teruskan teman ngabahas eta mah. Babieu loba kiai-kiai mudirun. Anu proposal mah. Salah cenah kieu henteu. Lamun memang deuk neangan dunia proposal. Lain deuk nanjeurkeun agama. Lamun deuk nanjeurkeun agama ulah. Moal didenge ku masyarakat. Saha nu ngadengekeun kiai pamarentah atau kiai modern? Saha nu ngadengekeun ya? Eueuh nu ngadengekeun didengekeun ge bari kieu mah. Oh iya. Di tukang be aju samping na dikaluhurkeun pret beres. Ieu teh mun hayang nyaho geus kitu tah. Ya Allah. Kipu doli teh kiai teh bener. Tapi nyana mah masih didengekeun kene. Ceramah masih kena didengekeun. Coba kiai modern. Apa didengekeun teh? Karena dia. Oh iya. Di toilet teh bener teh geus aing mah teu nyaho bener teh nyaho pokona da. Kipu dali masa kitu masih didengekeun kene. Sakitu gitu bener. Heuh maksudnya, yes ya mau masih ngomong. Sakitu gitu bener didengekeun kene. Berarti hebat jasa kan? Si itu mah bener na bete didengekeun, kok masalah? Ya Allah. Ieu teh keur nyaritakeun naon sih kiai kadinya-dinya? Keur nyaritakeun perubahan kiai nu tadina kiai bener jadi teu bener, nu tadina kiai teh ieu teh hayang ridho Allah kuari hayang ridho makhluk, nu tadina kiai teh neangan jalan pi sorga kuari nyana jalan pi neraka kan berubah tah. Tak berubah, mun tadi kotok berubah, anak embe berubah, orang kiai ge berubah.